hirup sampai sapeting 24 jam. Di antara 24 jam teh anu pake nyambung ka Gusti Allah teh sabaraha jam. Lamun waliullah mah ulah aya goplah sadetik samenit ge ulah aya goplah. Ketika goplah nyarekanan diri sorangan. Ai awak sia teh cek wali, pasti poho ka Allah detik eta, menit eta, jam eta aya naon sih sia? Waliullah geus nyarekanan sorangan. Kadanan aing cara waliullah atuh keur salat aing teh bisa nikmat ibadah. Ieu kunaon ieu? Di antara 24 jam digunakeun pake naon? Potong sare, potong leha-leha dan ngan sabaraha menit urang salat ka Gusti Allah teh 10 menit kali 5 berarti 50 menit aya sajam. Di antara 24 jam teh ya sajam lah taruh ka Gusti Allah eta ge teh inget ka Allah keur salat ge ingetna kana pagawean sorangan deuk iraha inget ka Allah na direnung jeung direnung ku urang aing kan mah awak bolon teh bolon ya tuh bodoh ge geus ulah kudu digoblok-goblok ku kiai si awak ulah ka ditolol-tolol ku kiai kadang-kadang ditolol-tolol ku kiai mah marah kadang-kadang digoblok-goblok ku kiai mah marah ku aing geus sia dipencit sia ku aing awak goblok badan sia emang sia teh jaho aing meuli golok kabari di Garut aing meuli di Ciseap sia awas sia dipencit sia ku aing hayo ha memeh mencit sia mencit tatangga heula sia ku aing apa jadi blon atuh ya nah ieu nasehatan awak nasehatan 24 jam per hari kuari umur sia geus sabar umur sia kuari geus sabaraha awak geus aya cenah 70 mah atuh sia can bener-bener goblok itu sia huis geus di luhur geus dihandap je atuh sia mah jalamun dibukaan mah hideungan buk kabeh huis kabeh kaliang-liang irung pinu huis atuh kunaon sia atuh eta ai salat teh husu-husu ka mah goblok sia jeung hayang kawin deui tolol beureunan nasehatan awak urang ih kumaha lalakona ieu sia singgal sajeungkal deui ka kuburan ieu maksudna masalah tah mah kawin mah masalah kan ieu permasalahanna can khusus salat can khusus salat ieu aya aturan keur salat nya main HP keur salat diasupkeun deui kan mantas mun bisa membeureuh keur salat ya cara mah order karung goni ya Allah ya Gusti lah iya renungan makin membaik ke kadituna makin membaik nah horenganan iya kercaritaan khusus ka Kangjeng Nabi ulah kabong beroy ku harta kafir ulah kabong beroy ku anak-anak kafir umumna majang urang kabehan lain ti kafir be horenganan harta mah jadi jaring kana kajahatan horenganan sumber tina kajahatan ad-dunya rasukul khotiyatin ca Kangjeng Nabi dunia teh horenganan pangkal sumber segala kejahatan dunia geus ngeunah-ngeunah kiai teh dititipan ilmu ku Gusti Allah teh deuk maca naon bae bisa geus puguh amil jurumiyah sarap bisa nya ya mah patali jeung sarap mah edan jadi sarap sepuguh alfiah johar makbul hadis Kangjeng Nabi Bukhari Muslim bisa sunan berbagai sunan Abi Daud Ibnu Majah Tirmidzi tafsir baca kunyana eueuh hiji hadis eueuh hiji tafsir nu nyaritakeun hebatna dunia malaya kabeh dunia mah adalah jahat ra'su kulli khotiati dibacakan kunyana aja pinter lamun aya anu endek calon bupati dukung kurang lamun pi bagusin nu jorena nu mana menta disumbangna iya tuh dukung doakeun pi bagusin di budak teh ngurusan ada kudu aya nu ngurusan ayo dukung kurang tapi ulah nungguan pamerena cara kipudoli naonan ye gede henteu Bandung mah bandera bae dipasang pada jasa ya Allah ya Rabbi Gusti rugi dunia akhirat tak kos gitu
Ge cenah teu menta ieu cuma mah dibere. Ah sia. Proposal gaya di ditu. Tah ieu. Teu aya pilgub dukung. Ngan teliti heula ku urang rencana jeung rencanana. Ieu jana jam mulai jadi lamun jadi gubernur rencanana neuk naon ieu ke masyarakatanana. Ayo kumaha. Nah, dukung kurang, doakeun kurang, tapi ulah nyokot duit nak sakitu. Cenah tuku kiai maksudna ge eta nu joren. Eta nu joren. Ku alipin lain haju urang cicing teh. Urang teu dukung lain, dukung. Degekeun kurang rencana perpolitikanana, perekonomianna, perbudayaanana. Kadege kurang teh eta untuk memajukeun bangsa jeung negara. Patali jeung agamana kumaha ieu teh. Jangan ajukeun agama mayoritas Islam kumaha langkah-langkah dan selanjutnya. Kaharti kurang dukung ulah nungguan pamerena jeung ulah yang dibere. Eta kakarek jelema. Ieu mah lain keuyang-keuyang ka ditu maksudna teh kayak berkat doang. Sia. Tuh teu nyaho anu di luar naon cenah eta? Cakaing di jero ngajina. Nu di luar teh nyaho naon cenah eta naon sia. Hayo sia. Geus kumaha aing bae geus lah. Ieu mah keur carita dunia. Kabong berai urang ku dunia. Nah mulai ngaji goyang Karawang goyangeunna. Ngaji bapan beda. Mulai diliburkeun mulai. Nah ieu kagoda ku dunia takos kitu teh. Mulai kurang eksis dina ngaji teh. Kaluarna lain bening deui, lain cahaya deui, kotor buat. Karena kolbuna teu dibersihan, kaluar teh kapan kadengena mah kosorak padahal eta kan sinar ilmu nu kaluar. Sinar ilmu nu kaluar lamun murni ngeunaheun kadengena. Gusti orenganannya jelema-jelema munafik, jelema kafir terus we ngalang ketek ka urang. Urang teh supaya nutur-nutur ka kafir ngaheueuhkeun ngaaminan ka munafik jeung kafir teh kumaha we carana ya Allah. Timimiti menta izin ka Kangjeng Nabi moal milu perang jeung teuing manehanana mah berkorban harta. Lantaran sieun perang teh besi paeh pangbungbung na kafir munafik mah paeh. Padahal mah diembung-embung ge paeh mah paeh bae. Bae embung kajenting berkorban mere ka Kangjeng jang ngabiayaan perang. Tapi ku Kangjeng henteu diterima saeutik-eutik aja. Ulah narima karena pamere kafir. Ulah eta ieu cenah jang majlis. Da naonan nyeun majlis ku duit kafir. Ieu cenah ieu jang masjid nanaonan urang nu deuk makena, urang nu deuk itikafna, urang nu deuk salatna di masjid kudu dibangun ku kafir goblok sama jelema ku. Ya Allah, ieu mah cenah pondok pesantren. Atuh deuk sanu mondokna anak encek. Ih, kunaon geus pareum-pareum ting teh sehat teh heran aing mah. Heran pareum jasa tamah hate teh Gusti Allah nu agung urang nu neuk ngeusina. Urang anu neuk ngalaksanakeunana kunaon haju disumbang ku luar agama urang. Ieu lanjutna ayat khusus khitab ka Kangjeng Nabi. Sebab nuzulna umum maknana jang urang bareren, khusus lafzi umumul makna. Khusus khitab ka Kangjeng umum maknana jang urang sepanjang masa. Ieu ayat. Muhammad
Muhammad kade cek Gusti Allah fala tujib ka ulah ngaherankeun kanjeun ulah ngaresepkeun kanjeun maneh teh ulah kabong broy Muhammad ku harta-harta para kufar ku anak-anak para kufar ulah kabong broy. Awas Muhammad ulah kabita ku harta kufar ulah kabita jeung resep ku anak-anak kafir khusus ka kanjeun sabab nuzulna umum jang urang balere kade wahai segenap masyarakat di mana saja berada mungkin di jazirah Arab atau di Ajamna mungkin di Kalimantan di Aceh Rengkas Betu di Endoyong Terep di mana bae sing hade ulah kabita jeung ulah kabong broy ku harta-harta kafir ulah kabita jeung ulah kabong broy ku anak-anak kafir ade ulah sakali deui ulah degekeun ku sia iki ayeuna garoblok aing mah senep jana le kiai anu sasalaman ka harita anu heran aing senep lagi lain lalagan senep ka bapae hasan aing ka bapae senep lain lalagan eta si kiai ya Allah 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 mun deukeut ku aing ditiup ceulina heran aing mah pondok nu deuk ngeusianana urang nu deuk ngeusiana mukmin masa sih kudu dibangun ku kafir eueuh rumusna eueuh komusna sarua jeung urang titah ngabangun gereja hating teu hayang setik-etik acan atuh nyana ge ngabangun urang ngabangunkeun majlis balik pan cenah nyana nyumbang atuh dibalik nyumbang teh aya naon atuh pikir heula dunungan ya Allah ya Allah ari sia teh ku odog-odog teuing kiai ku goblok-goblok teuing kiai atuh masih ke teu muka atuh sia mah masyaallah mending dagang toge sia kiai heran aing mah ka kiai baca ta ayat ta baca masyaallah kari mangkaning aya ieu kiai di dieu hiji aya hiji kiai nu di dieu ieu anu milu ngaji anu kasumbang ku harita anu nomor kadua ku jawara nu ngaji di dieu aya hiji balik sia dalekan jalan mana coba ayo aja aing mah di benduan kunyana ge masalah aing mah asal di akhirat aing di alam ku Allah ye geus cenah aing moal nyaba ka kieu teu hayang aing bisa baku sia ye aduh ya Allah ya pan cenah teu meunang kitu cenah kiai jadi jelema da kitu bae aing mah ye itu teh mah lain kiai cenah kiai kajeun aing mah teu dikaikeun ku sia ge aing mah asal ku Allah bae dah can pugu cenah ku Allah ge bool sia ye ya teman tukos kitu besar wana cenah kiai lain kiai itu mah jawara enggak ai kaluar ti subuh sia mah kajeun man ardallaha bisa khotin nas kafahullah jelema nu nyieun karidhoan Allah make bebendu manusia nu salah nah kafahullah bakal dicukup ku Gusti Allah jeh emang aing teu boga rumus teh aduh Gusti nah ieu kan keur carita ieu mah teu rek mumusuhan keur carita nasehat ti Kangjeng Nabi ti Gusti Allah tuh mangga bae deuk kumaha ge mangga bae sakadar nyampekeun atuh kiai mah ieu teh kepanjangan tangan ti Kangjeng Nabi sampaikeun adapun kanasehatan teu kanasehatan teh mah lain urusan kiai urusan diri jeung Allah
sadajan kipudoli unggal peuting hayuh bae ge pan terus baik awas mabok ulah zina sing hade kudu sedekah sing hade jatena rurut aduh jan niat da ge lain deuk nganasehatan jelema ieu tah mah hayang ganti ban mobil atuh biasa geus kitu. Terus jelema bantu cak Kangjeng Nabi kumaha hijrahna hijrah ka awewe yankihuha tuh kan terus mah tah bae terus geus boga bae hijrahna kada harta atuh bakal ngamilik yung hijrahna ilallah wa rasulih kadinya ka Allah ka Rasul teger kajen hukuman sieun dipake ka bendu ku manusia henteu asal lempeng di jalur Allah selamana manusia mah mun teu ngalem nyawat cek Imam Ghazali sakit tuh baik cenah diaromongkeun ku jalma sadaekna keuna ngabudak ngomongkeun asal lurus di jalan Allah man ardallah jelema nu nyieun ridho Allah bisa qatin nas ku bebendu manusia kafahullah tapi sabalikna jelema anu nyieun bebendu Allah man sakhatallah biridonas hayang di alam bae ke manusia bo urang lamun ngulang ngaharamkeun kredit engke mana teuing meureun jelema ka urang teh sieun ku manusia bakal dipasrahkeun segala rupa ka manehna wakalahullah sok basya capek hirup bakal teangan ridho Allah cenah batur beduan kajeun moal kebal bo jelema ngaromongkeun antapkeun sadaekna ngomong ieu sapira ngomong citu eta prinsip ngaranna fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum kade ulah kabong broy ku harta kafir ku harta kufar ulah kabong broy ku anak-anak kufar kadengena teh kufar mah tuh boga pabrik anu beh tuh anakna nu sakola di Australia nu sakola di Amerika nu sakola di Jerman nu sakola di Yavan nu sakola di RRC kabita ku anak-anak kafir kos kitu ulah fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum ulah kabita ulah kabong bro emang innama yuridu Allahu liyu'adzibahum saya lian Allah ngarepkeun ka para kupar-kupar ku hartana para kupar-kupar ku anakna eta teh semata-mata dibere ku Gusti Allah horenganan deuk disiksa ku Gusti Allah lain sakadar siksa sembarangan siksa horenganan siksana di dunia wal akhirah dunia siksa akhirat tadi siksa ih kadeleuna ku mata nafsu urang nyana bahagia padahal capek liu'adzibahum biha fil hayati dunya dina mimiti harta neanganana ge manehana nanggeus kasiksa kafir teh uja uji asup ka rumus perekonomian untung rugi terus bae nyalaman teh nyaritakeun soal hukum-hukum anu penting mah keuntungan kumacarana dibeakeun jeung dikerahkeun pola pikir teh jang sakadar ngumpul harta penting berang terus we istirahatna harta teh akal teh pikiran teh jang ngumpul dunia terus deh pikiran ke akhirat kafir capek mulai rada kumpul harta teh dibudakeun manehanana mimiti pikiranana jang harta kuari geus aya perusahaan teh material teh geus aya perusahaan teh segala limbah teh dan lain sebagainya mobil geus boga beki tambah pemikiran tentang dunia
nyen satpamnya na kasinan besi anu maling dirorowot ku pemuda nyeri hatena terus mobilna kudu make satpam ya urusan akan dunia wani mayar capek tah hirup kos kitu teh emang merdeka teu merdeka mulai berurusan sautak-sautik lantaran manehanana boga usaha teh di dinya ya kepala desa anu minta kontribusi lantarannya anak ngumpul harta teh berat make perhitungan pemuda Pancasila datang ka dinya teh lantaran ieu sahibul wilayah mau tidak mau kudu aya uang jago berat galuarkeun anak capek hate teh siksa dunia ieu siksa harta eta kos kitu siksa hati mulai pajak dan pajak terus tapi ku Gusti Allah teh dibere luhur gede nyen pabrik di dia karyawan dicekek ku manehana demi kemajuan hartana sorangan terus saya demo tinggal demo kajenting nyogok yana ke DPR nu penting iya untung rugi daripada naikkan gaji karyawan mendingan nyogok ke Depnaker geus kos kitu hitung-hitunganana iya Al-Qur'an eta sampaikeun ka dinya nyaritakeun nyaho ka Depnaker sagarayat insyaallah luar biasa ya Allah ya Rabb hitung-hitungan anak untungan mana naikkan gaji ieu jeung nyogok ka dieu seperti kos kitu tah aya polisi nu usuk urak-wiri cakal polisina bayar amankeun buru amankeun geus kaluarkeun anu nakal kaluarkeun bayar harta mah kos kitu main nya terus jadilah nyana hartawan jadilah nyana jutawan kemana-mana diaping kahayangna pas gitu harta mah eta teh lain merdeka capek eta teh nah ieu teh kade Muhammad dibere harta kitu teh istidraj disungkun ku aing latas tahsin nyaman alaihim ulah nganggap bagus nikmatku ku aing dibikeun ka manehanana harta berlimpah ulah nganggap bagus ku aing kanikmatan nu dibikeun ka manehanana anakna jadaradi fahiya istidrajun ku aing teh dibongbroy be padahal capek hatena kasieunan itu ih capek siksa ku harta teh kasiksa manehanana ieu di dunia di akhiratna wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun coplok nyawana keluar geus datang ka wasuna waktuna yana kana ajalna mah atau tetep bae sugih tinggal sugih lim siriong kurang kumaha sugihna modal paharto kurang kumaha kayana komo si eta mah kaya henteu hebat henteu ngajejas wahum kafirun wahum kafirun keluar coplok nyawa tina ragana lepas paeh karana wahum kafirun kafir disiksa makanya disiksa teh lain 1 tahun 2 tahun lain 10-20 tahun lain 100-200 tahun abadal abidina wa amadal aminin di dunia dibudakeun ku dunia ku harta capek nyakolakeun anak ka Australia ayo kedah sakola cek kafir teh di dunia teh urang kudu kaya raya ayo teu beunang aya gangguan sautak saeutik capek hati sakolakeun ke Amerika sigana senang teh capek hati teh mikiran harta mikiran anak sanajan jadi jurusan perekonomian hebat luar biasa bisa nyer usaha deui capek kasieun dek nyaho-nyaho paeh na kafir siksa ku Allah di dunia jeung di akhirat kaciridak secara kasat mata senang padahal tersiksa moal ayanya nama kudu sedekah jatuh nyahoun ka bab ganjaran moal ayanya nama infak jatuh nyahoun kana bab jariyah
Adapun kafir mereka masjid, kafir mereka masjid, kafir mereka pondok pesantren, mereka kiai, lain semata-mata merek dibalik merek dek menundukkan kekuatan muslim, dek nundukan kekuatan mukmin. Akibatnya lantaran dibere sumuhun daun. Masa sih kakak percium tangan? Masa kakak percium tangan? Ditenden di mana ieu iman kiai? Lamun kiai na bae kos kitu atuh anakna da kumaha? Murid da kumaha? Nu antak lamun aya kiai narima aju cium tangan, eta teh jelema nu nyakolakeun kadinya, nu masaltan ke kadinya bapana, eta mah geus bae bapana tololna ge. Di atas tolol, ti tolol ka tolol teh 2 kilo eta. Mbahna tolol maksudna. Atuh kiai ge kos kitu. Ente diantepkeun atuh anak kena ngaji di dinya. Awas ya, kabelah dituna lamun Allah murka dicabut imanna kiaina, aju terus ka muridna, naudzubillah min zalik. Cabut anak. Boleh pesantren di kiai kiai modal kos karena itu. Ieu Quran dah sih ada. Ulah ulah tah. Geus saquran aya teu talar mah ja ikra pohoan bae ayat ieu bae talar. Iqra pohoan bae iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam iqra 'allama iqra bismi rabbik iqra. Cak makmum aing asana bolak-balik di dieu bae. Imam blon ya imam ya. Gara-gara teu boga pamajikan jadi kieu ya imam ya. Masya Allah deres sama masih kene maca Fatihah ya imam teu maca Fatihah. Allahu akbar datang bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun aya nu naon kitu ngaran dedeh qul ya ayyuhal kafirun dedeh dahem lain naon sih mah nya lagi bingung emang naon dia bingung ya lagi tah aya nu di tukang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin tahlil tolol. Ieu gara-gara teu boga pamajikan kos kitu. Madak imam teh hiji nu kasep, 2 nu boga pamajikan, 3 nu sugih, 4 nu pinter, eta syarat jadi imam Jumat. Maksudnya supaya imam teh tegep ngimamanana makmum ngakabawangeunna. Kasep bacaan anak bagus, pamajikan anak gelis, bila perlu 2. Oh siapa? Sugi. Jadi jalan tuh loba pikiran. Ngimaman teh khusuk. Sholli fardhu Jumat. Allahu akbar. Ngedahin kan tegep. Iya imam anu bangsa. Komo teu boga pamajikan mah. Kan aya dina hateun aing ngira kawinnya, ngira kan. Geus lah jadikan imam kos kitu mah. Makruh. Atau apa majikanna jore atau engke kan lamun aya nu liwat galis ya teu akur jeung nu di imah cek cenah teh. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum ulah ngajadikeun her urang mah deuleu kafir naik baby band. Waduh tah ku sakieu bae ge derakas ya neraka malah tujib gambar berarti sia abong bro ya takos gitu ulah encek naik Lexus waduh tah waduh eta teh dicatet ku malaikat jangka neraka teh gimana ulah ya cek segitu bahaya malah tujib gambar lu malah ulah mata kurang mimiti api-api heula bae api-api heula aya encek itu lewat naik Lexus mulai di dalam nyana ngelaksonan net apa lo laksonin gua apa lo lewat aja gak usah klakson kecuali mobilnya kasih gua. Wah tambah jahanam nih bae. ulah urang dek galadenan ka kafir teh lantaran urang kabong boroy ku harta kafir. Urang daek 8 sepatu kabong bro ku harta kafir.
urang daek jadi hadam kafir teh lantaran kabong broy ku harta kafir. Nah iya jelema anu kabong broy ku harta kafir daek ngelapan sapatuna daek sasapu daek rugi nage lain rugi letik-letik teh jelema je aya teh jelema anu jadi pangladen kafir barang ngaji ka dieu teh nyana kieu nyaseknya teh aya aing waduh jadi hadam kafir di akhirat can karuhan aing kuari galaden kafir balik ngaji ti dieu balik ngaji langsung manehna bebeja ka bosna bos ada apa mau saya berhenti kerja kenapa kamu berhenti kerja enggak udah saya mau berhenti ya ntar lu makan di mana ada Allah lu emang habis dari mana ini ngaji bos eta iya bejakan bener ayat terang-terangannya langsung bosna datang di dan lantaran nyupiranna bagus segala rupa namun ayat rusakan bagus manyana dibujuk tak ku bosna di Jakarta enggak bos ya. Lu dulu mah ngomongnya sopan sekarang jadi begitu di depan kafir enggak boleh sopan-sopan bos hebat aja lu Bang urang rangkas coba dibayan Bang yes lu nanti mau usaha apa urusan saya bos urusan saya lu kalau mau berhenti karena kamu berhentinya semau kemauan lu gua nggak kasih gaji lu biarin bos makan gaji saya sama bos semua kagetin bosnya kagetin kita iman torojol datang nambahan ka dia masya Allah teh hayang segala deh aja ku ari nu sugih atuh teh sugan barang eureun aju sugih atuh biasa we dagang ka bengkelnya tapi tenang cek jana tenang pikiran masya Allah nang saya nang Allah teger kuari kamari mah nyana bertekuk lutut di kafir kuari jadi musuh bahkan nyana geus ngomong bae aya keributan jeung kafir golok geus kieu urang rangkas atuh pokona mah boro-boro kadung aing batur ge paling dicacagan sial urang rangkas masya Allah nah ulah kabong broy ulah kabita ulah resep ke harta-harta kafir ke anak-anak kafir istidraj panyungkun ti Gusti Allah innama yuridullahu liyu'adzibahum daya lian Allah teh kitu ka kafir teh dihayukeun ku Gusti Allah teh ieu istidraj disungkun manehanna ku Gusti Allah sebab dunia adalah jannatul kafirin sakada di dunia nya masa senangan teh salin ganti awewe di hotel wajar sebab surga na engke di akhirat tinggal meuleum na bae tinggal dibeuleum diojaikeun di neraka ai urang makan ieu di dunia teh urang mah sempit kadeleuna sempit sote padahal lamun naik derajat justru urang jadi merdeka sempit sote kahalangan ku larangan-larangan ketika urang dek mabok ayat-ayat haram tiga orang dek judi ayat-ayat haram tiga orang dek zina ayat-ayat haram tiga orang dek ngadahar daging babi kos tembang bae babi di dah nyana ngomong sorangan mendingan tembang jeung daging babi mana naonan cek nyana teh daging anjing japuh nyuna nyana sorangan da eta kan hebat eta tah ngaji teh eta jadi pager ngaji teh nu tadina kamari mah daek mabok barang ngaji haram tadina daek judi barang ngaji haram pager tah ngaji teh jadi pager tah tuh wari kosu sempit di pager ku larangan-larangan korenganan merdeka pikiranna jadi indah masya Allah karim nikmat terasa aya nu ngaping urang aya nu ngabimbing urang teh sebab naon eta teh tadi ieu biasana aing osok tapi barang ngaji tek dibimbing ku pengetahuan hasil ngaji nang saha nang Allah kamari daek keneh kredit guarin teh lu itu geus bisa di over kredit nyieun anyar deui teu beres jelema masya Allah larangan ingat jana aing hirup sapoe sapeting 24 jam
di antara 24 jam teh anu pake nyambung ka Gusti Allah teh sabarajab. Lamun waliullah mah ulah aya goplah sadetit samenit ge ulah aya goplah. Ketika goplah ngerekanan diri sorangan. Ai awak sia teh cek wali, pun pasti poho ka Allah detik eta, menit eta, jam eta aya naon sih sia? Waliullah geus jarekanan sorangan, kadanan aing cara waliullah atuh keur salat aing teh bisa nikmat ibadah. Ieu kunaon ieu? Di antara 24 jam digunakeun pake naon? Potong sare, potong leha-leha dan lain. Ngan sabaraha menit urang salat ka Gusti Allah teh? 10 menit kali 5 berarti 50 menit aya sajam. Di antara 24 jam teh ya sajam lah taruh ka Gusti Allah eta ge teh inget ka Allah keur salat ge ingetna kana pagawean sorangan neuk iraha inget ka Allah na direnung jeung direnung ku urang ai kan awak bolon teh bolon atuh goblok ge geus ulah kudu digoblok-goblok ku kiai si awak ulah ka ditolol-tolol ku kiai kadang-kadang ditolol-tolol ku kiai mah marah kadang-kadang digoblok-goblok ku kiai mah marah ku aing mah sia dipencit sia ku aing awak goblok badan sia emang sia teh jaho aing meuli golok kabari di Garut aing meuli di Ciseap sia awas sia dipencit sia ku aing hayo ha memeh mencit sia mencit tatangga heula sia ku aing apa jadi blok atuh ya nah ieu nasehatan awak nasehatan 24 jam per hari kuari umur sia geus sabar umur sia kuari geus sabaraha awak geus aya cenah 70 mah atuh sia can bener-bener goblok teh sia huis geus di luhur geus dihadap je atuh sia mah jalamun dibukaan mah hideungan buk kabeh huis kabeh kaliang-liang irung pinu huis atuh kunaon sia atuh eta ai salat teh husu-husu kana mah goblok sia jeung hayang kawin deui tolol beureunan ieu nasehatan awak urang nasehatan awak urang ih kumaha lalakona ieu sia singgal sajeun ka deui ka kuburan. Iya maksudnya masalah tamah ada kawin mau masalah kan ini permasalahan ada can khusus sholat can khusus sholat ini aya aturan keur sholat nya main HP keur sholat diasupkeun deui kan mantas mun bisa memberi keur sholat ya cara order karung goni ya Allah ya Gusti. Nah, iya renungan makin membaik ke kadituna makin membaik. Nah, horenganan. Iya keur carita anu khusus ka Kangjeng Nabi ulah kabong broy ku harta kafir ulah kabong broy ku anak-anak kafir. Umumna majang urang kabehan lain ti kafir be horenganan harta mah jadi jaring kana kajahatan horenganan sumber tina kajahatan adunya rasukul khoti atin Kangjeng Nabi dunia teh horenganan pangkal sumber segala kejahatan dunia geus ngeunah-ngeunah kiai teh dititipan ilmu ku Gusti Allah teh deuk maca naon bae bisa geus puguh amil jurumias Arab bisa nya ieu mah patali jeung sarafna edan jadi saraf sepuguh alfiah johar makbul hadis Kangjeng Nabi Bukhari Muslim bisa sunan berbagai sunan Abi Daud Ibnu Majah Tirmidzi tafsir baca kunyana eueuh hiji hadis eueuh hiji tafsir nu nyaritakeun hebatna dunia malaya kabeh dunia mah adalah jahat ra'su kulli khati'ati dibacakan kunyana aja pinter kunaon atuh barang pilkada lah lu lumayan naik pilgub lu lumayan naik pilpres geus selain lu lumayanan deui tah mah popoharaan je demi bangsa jeung nagara cenah kiai lain masalah urusan ngajenengkeunana urusan dunia
lamun aya anu endek calon bupati dukung kurang, lamun pi bagusin nu jorena nu mana menta disumbangna jia tuh dukung doakeun pi bagusin di budak teh ngurusan ada kudu aya nu ngurusan ayo dukung kurang tapi ulah nungguan pamerena cara kipu dolina naonan ye gede henteu pantungna mah bandera bae dipasang pada jasa ya Allah ya Rabbi Gusti rugi dunia akhirat tak kos gitu deh cenah minta ieu cuma imah dibere sia proposal gaya di ditu aya pilgub dukung ngan teliti heula ku urang rencana jeung rencanana ieu jana mulai jadi lamun jadi gubernur rencanana neuk naon ieu ke masyarakatanana ayo kumaha nah dukung kurang doakeun kurang tapi ulah nyokot duit nak sakitu ye cenah tuku kiai maksudna ge eta nu joren ku alipin lain hajung urang cicing bae urang teu dukung lain dukung degekeun kurang rencana perpolitikanana perekonomianna perbudayaanana kadege kurang teh eta untuk memajukan bangsa jeung negara patali jeung agamana kumaha ieu teh jangan ajukeun agama mayoritas Islam kumaha langkah-langkah dan selanjutnya kaharti kurang dukung ulah nungguan pamerena jeung ulah yang dibere eta kakarek jelema ieu mah lain keuyang-keuyang ka ditu maksudna teh kayak berkat doang sia tuh teu nyaho anu di luar naon cenah eta sak aing di jero ngajina anu di luar teu nyaho naon cenah eta naon ayo sia geus ku aing bae geus lah ieu mah keur carita dunia kabong berai urang ku dunia nah mulai ngaji goyang Karawang goyang neunah ngaji mah pan beda mulai diliburkeun mulai nah ieu kagoda ku dunia takos kitu teh mulai kurang eksis dina ngaji teh kaluarna lain bening deui lain cahaya deui kotor buat karena kolbuna teu dibersihan keluar teh kapan kadengena mah kosorak padahal eta kan sinar ilmu nu kaluar lamun murni ngeunaheun kadengena mantak loba nu keur ngaji es eta teh ku ngeunaheun-ngeunaheunana campur jeung jurig tapi lamun kotor ieu teh Masya Allah Nailah kangjeng Nabi teh ku Gusti Allah ditegar ulah kabong berai ku harta ulah kabong berai ku anak atuh ku ari umumna ka urang kabehan kade harta geus loba jasa contoh harta anu ambalaya jadi tinggalkeun paeh hanaskeun hirup teh sabaraha ibadahna rugi amat kecuali lamun urang hayu di dunia loba harta geus numpuk masjid anu dibangun pasantren anu dibangun majlis anu dibangun si anu hayang ka Mekah si anu hayang umrah ka umrahkeun hayo nyieun pangajian dan lain sebagainya dimanfaatkeun karasa engke geus maot kitu mah pan maje iya kurang kene iya nek keramik masjid emang geus kabehan geus tinggal manghaji doang coba bersihin we sejenna kayak lamun kurang kakar kain kadiekeun we duit teh cekel ku aing nya asana mah ka keramik ieu asal geus duit dicekel ku jana we atuh geus beres dipake dagang heula masyaallah ieu istidraj ya harta si ada harta loba jelema anu geus sukses di pemerintahan kagoda ku harta jungkel loba jelema anu geus sukses dina ilmu agama kagoda ku harta jungkel lamun kibar siso geus jadi waliun min auliya ilah 500 murid geus bisa hiber kagoda ku dunia di pemerintah datang nyumbang nah guling dikurang kumaha contoh-contoh geus ambalayah dunia dan dunia atau dunia mah di tangan sakit tuh tadi tangan sakit juga saya tulisan anak
mendak jadi kiai mah geus teu kudu deangan dulu kiai mun kiai masih kena lalampahan ngariung hayang kena berkat sama lain kiai ku aing tah mah kos itu atuh dan naonan renungkeun jadi ganjaran teu aing ieu ngaji di jadi ganjaran teu aing aya di niat ieu mah asal tadi berberkat bae mal deui aing mah ka dinya teh mal deui atuh muka amplop di mobil leutik amat sakena salah sana ieu mah jang supir meureunana ieu mah bebe jadi ke panitia ini tidak salah nih teu boga etika goblok lain pudoli lain baturna teh di dunia na capek ngurusan harta paeh nyawa keluar kafir berarti disiksa na fa yu'adzibuhum fil akhirati asyaddal adzab ya Allah wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum kufar munafikin tesararumpa ka Allah innahum laminkum bahwa manehanana teh aya di golongan aranjeun kabeh aya mukminuna di hadapan mukmin tesararumpa bahwa manehanana teh ngaku mukmin padahal mah wa ma hum minkum padahal mah teu sabakatul hiber acan nya iman teu iman sama sekali masyaallah ieu ku ari di urang teh ya Allah anu pake dalil teh bineka tunggal ika kula sok mengamati be kula mah HP teu boga TV teu boga tapi sok mengamati dengan dalil bineka tunggal ika kok anu di luar kamanehanana be teu dianggap bineka tunggal ika berarti salah kan bineka tunggal ika kejang mengkelompokkan dirina salah anu dianggap lamun kiai henteu akur jeung jana dianggap teroris tidak bineka tunggal ika jadi dijadikan senjata bineka tunggal ika nah ieu teh kafir sumpah di hareupeun mukminun bahwa nyana ge ieu akur jeung nyana kelompok mukmin padahal ma wa mahum minkum teu sae tiga-tiga acan kafir ketika babarengan jeung mukmin nyana teh milu mensejajarkan diri adaptasi wow luar biasa nyana ngadempet mukmin nyet berdekatan jeung kiai dan lain-lain sebagainya sebabnya anak kan minoritas cenah teh kudu berdampingan jeung kiai nganggap ideologina sarua dan lain sebagainya sarua bahkan make kopiah bahkan make sampingnya weh make samping make kopiah tasbih mawa kafir padahal kafir ya Allah ya Rabbi eta tah nyana teh naon kitu ngaranna adaptasi teh datang ka kos kitu adaptasi teh datang ka kos kitu ngomong lemah lembut dan lain sebagainya dibalik eta teh padahal mah eta teh deuk nyokot hate urang deuk ngaluluhkeun urang engke satu saat urang bakal ditincak ku manehana wa yahlifuna billahi innakum laminkum wa ma hum minkum padahal mah walakinnahum qaumun yafraqun nyana pasar mah kaum anu sieun kaum mukminin teh sieun sabenerna mah ulah-ulah aya naon kagarak dibere demo 212 bae ge sieun kafir teh gadege Allahu akbar sieun eta ge encan nyaan eta kagarak lalaudan tah malalagaan geus nyaanana makan urang Banten teh geus moal make samping moal make calana sataranjang urang Banten emang kumaha kitu cenah mah pokona geus nu aya keris tarang haung ge dikeluarkeun ku cenah Banten emang kumaha kitu ieu Banten teh sejarahna lain lalagaan terkenal di luar negeri di Belanda teh lain lalagaan Banten mah pokona mah geus teu nyaho nasehat kana mah asal perang geus Banten mah kos kitu cenah mah henteu geus teu nyaho eleh teu nyaho menang pokona mah aing mah geus teu nyaho naon mah ka Jakarta we gelut-gelut we pokona mah mun ditanya deuk ka mana Jakarta deuk naon gelut ieu ngagelutan sa pokona saha bae Banten teh bae puguh nya mah Banten mah
Iya, tuh suara Banten tarurun. Nah, kamari kan can tarurun, tama kakarak lalagaan doang. Ye, awas. Delekeun coba lamun Banten geus turun ke Jakarta. Membabi buta ujianana. Kuari ge aya nu geus kasagolok bae. Kadang-kadang anak dan coba lah, coba. Tapi boga sejarah Banten mah, ja bakal perang deui engke jeung Baduy. Bakal perang deui jeung Baduy. Aing nyadar aing ge bakal ngeleh perang jeung dia. Tapi kaluhun aing kita perang jeung Daria. Ngan aing memang perang dek lelempangan heula ka negara dia. Ku aing dek di deuleu di negara dia saha nu hebatna. Jadi aing mah harebat kabeh, tapi aing ge bakal ngeleh, tapi tetep aing bakal perang jeung dia. Eta bahasa Baduy eta. Campur Bandung setik. Tuh. La ya wa yahlifuna billahi innahum laminkum. Kuari terus ka urang teh terus ngadegetan ngadegetan bahkan non kitu garana misionarisna kudunya urang teh nu disakolakeun ka Amerika aya sabaraha jang kepentingan Jawa Timur, Jawa Tengah, jeung Jawa Barat sabaraha misionaris nu aya di urang sabaraha anu bergerak ke kampung-kampung bergerak di mana kita kudunya tak kiai tak kos kitu besi aya engke jelema nu lemah lembut dan lain sebagainya heuh kadeuluna hebat jasa aju nu horenganan deuk mawa haritanu paneta kos kitu ieu misionaris di urang teh kos karana itu tah horenganan deuk mawa si eta bisa urang di teh sakarana tuh si eta dan si eta Indonesia mah jangan nyekel negara teh emang saha kitu tah si eta jeung si eta tuh dikubah tuh si eta jeung si eta aman Indonesia teh kajian teh urusan zahir ieu ja asli menang Gusti Allah ngan ieu bae horenganan kafir ma wa yahlifuna billah sumpah ka Allah innahum laminkum nyana teh sumpah di hadapan mukmin bahwa manehna mukmin wa ma hum minkum padahal man teu saeutik kacan walakinnahum qaumun yafraqun tetapi manehna sebenarnya kaum anu sieun nyana mah kos musyrikin besararieun musyrikin kafirin sieun ka mukmin mentak kuari di Amerika loba anu asup Islam, Jerman loba anu asup Islam, di Inggris loba anu asup Islam. Kejadian perang Baghdad, kejadian perang Suriah, satu sisi ieu kerugian jeung kekalahan luar biasa. Di sisi lain bisa jelema loba anu asup Islam. Perang teh hikmahna seperti kos kitu embalayah ku anu asup Islam teh ribut di Amerika gara-gara gereja dijieun masjid ka urang mah teu pati rame kan. Di Prancis saya hiji gereja bertahankan belum jieun masjid di urang mah kan teu aya teh berita-berita kos kitu lantaran anu boga satelitna ieu kan batur kan dijual lu urang sehingga berita-berita anu ngaharumkeun agama eueuh ka urang ngaharumkeun agama teh urang teh berita anu memojokkan. Masya Allah. Padahal mah di Amerika kuari nu asup Islam loba orang gedean ke asup Islam di numantak di urang berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta kamari seputar bulan Mulud di unggal negara bendera eta teh berkibar di urang dibeulem ku NU. Oh masalah ieu mah keur cari talal hak masalah teman meulem dengan motif nama jadi tambah politik ieu tambah kos kitu lain meulem la ilaha illallah na lain ngan berani teh meulem la ilaha illallah ulah mau rikak bulu kunaon make dibeulem atuh geus bae teh kudu dibeulem politik pada tangga kos kitu teu mungkin lamun lain latar belakangna politik bahasa NU meulem kudu la ilaha illallah bocana teh mah hitung-hitung Quran buruk bae ngomongna naon geus sabodo sia. Tapi nu jelas bae eta kalimatun thayyibah la ilaha illallah nu kudu diagung-agung nu kudu dipusti-pusti sing hade kok dibeulem politik jahatna datang ka kos kitu. Oh masalah ieu mah geus tapi dikibarkeun di Amerika, dikibarkeun di RRC, dikibarkeun di kitu Moskow, dikibarkeun di Turki, dikibarkeun di berbagai negara. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Endek aya naon sih di Prancis, di Inggris, di Belanda dikibar-kibarkeun. Serentak ibadat berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur
Rasulullah diurang ngomando diurang teh budak-budak laletik bawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah benderana aya ceramah di Barawa nya meuli aya ceramah di Barawa eta nang saha eta jahat TIU asup ka urang atuh nya huruf ja biasa bae FPI ja biasa bae kalau tapi budak letik mawa bendera meuli la ilaha dikieu-kieukeun kalurah ge lah nih lah enggak boleh ya cak urang aing aduh ngaladenan salah teu ngaladenan salah camat ke camat banget dah ya bila perlu nyerena di kairung camatkeun la ilaha illallah maksudnya langsaha eta gerak sorangan wallahu alam dibalik ye kula ge sok renung bae ji aya naon sih ke budak-budak leutik mau bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasul beureun budak leutik nah hayang ka sorga sebagian orang NU meureun embung ka sorga atuh tiang kitu bae meureun je cenah tah sapira naon ja urang mah anu dianggap ieu mustika ja urang mah embung ngahinakeun embung meuleum eta mah cenah politik berarti sia kuari ieu keur dikuasai ku politik teu bagus tinggal kitu bae lah atuh tinggal dikuasai ku politik teu bagus atuh bake naonan atuh bake dadaekan kira-kira atuh teu bagus mah politik ulah atuh steril atuh ji urang bilu deka mana moal kebal deui kan bae urang tuh kaget sia kan aing ge kaget law yajiduna malja'an aw magharatin aw mudakhala kafirmasianan kamu minin kusian siananya nama sebenarnya mah lamun manggihan mah jangung si model bentengan tunis caya nyana datang ke bentengan ngararungsi nyana kusian siana kamu minin neangan jang nyalametkan diri lamun manggihan guha-guha jang nyalametkan diri niscaya lawalau ilai nyana bakal berangkat menuju guha law yajiduna lamun nyana manggihan mamudakholan tempat-tempat ararasuk liang-liang atawa naon bae jang nyalametkeun diri anu nyana bisa asup kadinya tur salamet lawalau ilai taya manehanana arasup kadinya jang nyalametkeun diri wahum yajma'un gegerahan makan kakarak ngadenge-denge endek demo bae ge harita di Jakarta ieu teh sabaraha ratus kafir anu berangkat ka Singapura ka sieuna je kula makan teu nyaho ngan sok memantau bae baca koran tilok boga HP henteu aing mah TV ja beritana kos kana ritu ngan osok deui bae eta di bandara numpuk amat emang kieu ka bandara ulah loba omong numpuk di bandara numpuk kafir di Singapura nyalametkeun diri iya ayatna orenganan iya ayatna tah law yajiduna malja'an law magharatin law mudakhala lawallaw ilaihi wa hum yajma'un nu manta kafir Amerika nyeun Apollo di luhur teh eta teh ajang ngajadikeun malja andek ngajadikeun malja tempat ngungsi ketika engke bakal perang dahsyat di alam dunia pemikiran manehanana engke orang-orang Amerika orang-orang gedean dek dibawa ka luhur melalui Apollo dek cara ricing di luhur pemikiranna kan seperti eta pemikiran kafir teh seperti kumbung-umbung na paeh Reagan paeh bae Jimmy Carter paeh tejan paeh jan je Bush paeh jan modar ji tinggal Obama encan mah encan bakal lah paeh sarua bae John Kennedy baheula aja paeh bau raja anu luar biasa diktatorna paeh sarua bae ieu nya dan deukeun Apollo nya negara di luhur ku hampa udara maksudna ketika aya kericuhan peperangan embung bae dibawaan ku Apollo ka ditu per detik ieu can berhasil
encan berhasil eureun nya nyaritakeun Apollo beak dana tukang roti kan di ditu mah hayang SG hararese pernah kejadian astronot teh barang datang ka luhur haus neangan tukang roti Masya Allah jana ini aing bisa paeh di luhur Masya Allah dikirim di hadap ka luhur pan eta ngirim roti ka luhur biayana sabaraha miliar sakali geder ngirim roti doang wah cak Amerika aing kewalahan geus kieu tuh deh eleh ku ki muslim benda kerep mah begitu benda dek diserang ku Belanda dia kapal di luhur kapal tentara Belanda dek nyerang benda kerep kunaon atuh ki muslim teh di sisi kapal tek nyana getrok-getrok jendela kapal tek es dagang es di luhur awang-awang cek Belanda ini siapa yang dagang itu pakai muslim benda kerebah dagang es dari awang-awang atuh Belanda ge hayang kan lamun dibuka jendela paek kabeh atuh langsung nyana instruksi tah langsung ka ieu non gara-garana itu pilot balik emang kenapa ada tukang es aku baca bayu i muslim aja kos kitu teh muslim benda kerep Masya Allah nah iya udah kula masuk ada gendongeng abah eta pohara amat lain jelema leutik berarti ki muslim teh anu diijazahan langsung ku Syekh Syarif Hidayatullah geus maot ki muslimna hirup di gunung Cermai Kertapa langsung datang Syekh Syarif Hidayatullah ngawurukan eta bisa dagang es di luhur kapal diketrok muslim es cak Belanda waduh makanya nundek di bomna benda nu dimaksud nyana nundek di bomna teh pesantren benda kerep nundek di bom teh kiai muslim lah prak dagang es di luhur balik nah Amerika mah yang roti di luhur lamun dikirim ku Apollo kan itu sabaraha miliar ngirim roti hiji bae ka luhur gesan cek Amerika gesan geus ulah nyeun Apollo ulah nyeun tah teu kudu waliullah man teu kudu nyeunan Apollo teu kudu engke ge bisa hiber sorangan waliullah mah behe lamun Ki Mansur Syekh Mansur atuh ti Mekah asup ka sumur Zam-Zam set eta muncul di dinya di batu Quran dari bari gideug kieu jauh kene teh ka Banten ya Allah ya Rabbi atuh pernah di PDG nurutan asup ka sumur brek teu muncul deui untung bae aya insuna bah geus kieu bae ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون sian law yajiduna malja lamun manehna mararange jang ngungsi atuh ngungsi ka Singapura guari Masya Allah puluhan ratusan Chinese ngungsi sieun aya urang Islam sieun teu kawan henteu lamun kemari ieu henteu ditahanan ku polisi tadi tahanan ku toko Asana Jakarta Oyag jelema Banten ditahan Serang ditahan Tangerang ditahanan jangan bodok daratan kabeh ka ditu orok datang orok orok Banten maksudna atuh orok pandai gelang maupun bagi sambel enggak ya cara tangga diturunan aman terkendali nah eta kakarak lalagaanana untung Habib Rizik nyen kos gitu maksudnya naon gambaran lalagaan engke ngemudek bebenerana engke mau tak kuariku siapkan siap pencap-pencap siapkan kuari aing bisa nangan sakitu doang atuh siap ji di hadapan kafir orang ulah diome yai
atuh lehorenganan ayat teh mah kebenaran ye law yajiduna malja mun kafir teh mangyanjang tempat ngungsi benteng misalna bentengan lawallau ilaihi wa hum yajbahun niscaya nyana datang kadinya untuk menyelamatkan diri wa hum yajbahun bari gegeraan law yajiduna magharatin lamun manehanana manggihan naon kitu ngaranna guha-guha jang nyalametkeun diri lawallau ilaihi wa hum yajmahun cepatnya kadinya law yajiduna mudakhala lamun manehanana manggihan liang-liang tempat-tempat jang ararasuk maranehana kadinya nyalametkeun diri ku sieun-sieunna ka para mukminin lawallau ilaihi niscaya manehana datang kadinya wa hum yajmahun bari gegeraan kuari mah bentengan di urang mah eueuh atuh guha ge kitu keneh eueuh paling ge meuli tiket Singapura eta ge sarua malja ngaran masyaallah. Urang lamun nyaritakeun seputar peperangan kan peperangan teh geus teu etis. Peperangan teh dalain perang euna siksa. Di Baghdad ya perang mah lain kitu, di Suriah ya perang mah lain kitu. Ya perang mah kapan musuh adu hareupan, adu kekuatan tentara, perang ngaranna. Ya mah lain kan, bom budak leutik nini aki-aki dedet lain perang. Penganiayaan kan. Perang mah adu kekuatan nyana ge geus membaca lamun adu kekuatan jeung mukmin moal menang kajen hukuman mukmin mah dibere tiba-tiba ku Gusti Allah engke keyakinan asal geus kahareupan musuh bae mukmin mah heran eta asal geus ngahareup jeung musuh bae jelema nu tilok salat teh geus nah sundatan sia ku eta tilok salat eta tilok salat komo nu sok salatna la ilaha illallah paeh sorga ai syahid ai pikiran aya kadinya menang luhur agama ulah nu salat ulah wakan nu salat nu sok judi nyampe ribut jadinya tapi waya perang mah nah hai tadi musuh teh geus tinggalkeun kartu perang sasalaman ya perang hayo salat henteu naon henteu aya encek cek hanya sial Islam mah adu kekuatan yang Islam ulah curang eleh di mana-mana tesieun ku tentara Amerika ya lah tesieun ku tentara Moskow Amerika asal ulah curang adu kekuatan kahayangna Islam mah kahayangna Islam dipapatkeun sian ieu pada teh emang naon dibaca eueuh heuy aya di depan mah anu dibaca henteu aing mah nurutan bae mah tarolol budak Indonesia mah kos kitu geus teh perang teh jadi lalagaan perang jadi lalagaan ya Belanda emang kumaha gitu je pakai lalagaan perang teh kurang Indonesia mah nah ieu lamun adu kekuatan adu hareup kahayangna kom orang Banten urang Banten, urang Madura, urang Jawa Timur, urang Palembang, urang naon gitu ngaranna itu tuh Aceh, adu hareupan jeung kafir kahayangna nya. Itu kamari urang Banten anu cicing di Aceh, urang Banten cicing di Aceh. Haju ku urang Aceh teh ku naon kana? Ku gam. Manehanana kan dicurigai urang Banten. Diseret berapa tadi mah alal hak diseret set begitu diajak ka leuweung teh seserian begitu diajak ka adu kekuatan hayo boleh saja gelut heula ieu mah gelut diajar lain lalagaan gelut ieu mah bebeja jelema ka kula gelut ieu mah eleh itu ye belum ada apa-apanya saja Banten sial tak kebenaran nu diseretan jago deui aduh
aduh luka beneran jasa eta atuh lamun Banten sieun mah nu diseret atuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun wassalam selesai geus eta ku kabeneran nu gagah deui nu diseret watu tenar ku ari di Aceh teh ku ari teh tenar Banten eta orang Banten kabeneran jasa masyaallah adu kekuatan lain hiji lain dua siji dua tilu nyana sorangan menang ada bebeja ka kula eta kula ustad bingung kula ge ustad apa kiai sih gimana cik kula teh mamang eta bisa hebat geus kitu kan pernah kula cenah segala puasa ge lasa barang teu sabaraha cakena tapi ku Allah geus dibere kitu mah timbul keyakinan anyar mukmin mah asal atuh ulah perang ngaluhurkeun agama Allah cewek mah neng ulah sieun neng satungtung nyawa aya di kandung badan kakak neng pokona ulah sieun kakak kalang dadana masyaallah karim aduh eta di urang mah cewek bae ge sanggup tarung cewek wah nah ilah sieun sebenarnya mah kafir mentak urang teh aya dua tokoh di Indonesia satu Habib Rizik geus teu aneh dua Habib Lutfi menenangkan umat sarua ketika orang nyaritakeun Habib Lutfi tenang nyaritakeun tentang pilpres amati ku urang pilihan nanya kan apa Jokowi apa Prabowo nyana mah lain Jokowi Prabowo ahli toriko menenangkan umat disangka ke Jokowi boleh disangka ke Prabowo hegae nyana mah masalah menenangkan umat supaya tenang datang Habib Rizik tidak mau tahu kita demo lagi takbir tinggal kula resep ya aing resepnya saya Habib kabeh deh Masya Allah resep kula mah resep bae eta iya resep itu atuh resep naon sebabna atuh kabeh ngangkat agama jeung bangsa jeung nagara teh kumaha beda tipena doang di beda tipena doang tuh kan ulah disangka iya lamun urang nyangka Habib Lutfi ka Jokowi kalantaran nyaritakeunana NU nyana datang ke TNI daratan kanyana pertemuan jeung TNI maluru nyana diundang ku Kapolda nyana diundang ku Kapolres nyana diundang ku Kapolri tuh kayak ngobrolnya jeung Menteri Pertahanan yakudu ngobrol jeung atuh segala nu kamari jadi panglima teh sakara gatot tuh ngobrol deui jeung tentara nyana mah sebab naon atuh ahli toriko memual bisa dititah boro-boro sakelasnya ketua toriko sakelas nu biasa bagi ahli toriko mah moal kumaha aing bae teh urusanana ngomong keur ka dieu keur ka ditu kan nu penting tenang toriko ngaran menenangkan umat itu orang kan senang tenang gua datang Rizik resep aja urang gua berarti kan sarua urang udah salah membaca yes urang tinggal urang ngadoakeun Masya Allah mun eueuh nyarana mun eueuh nu nyana endeu kumaha coba ayeuna nagar endeu kumaha NU pulutai pletoy eta urang ngandalkeun NU nya hayu waduh urang nu senep nyana nu manggung urang nu senep atuh itu mah sarua jeung nyanyi teh akur jeung NU teh nah nyana anu keur main urang nu senep lah tapi kan aya Habib Lutfi tenang ku Allah geus diciptakeun model kos kitu tinggal sing hade urang kaharepna nah tinggal urang berbagi penilaian nah kajeun sama urang bangsa kitu naon bangsa Indonesia ieu kafir mah neangan engke pemilu teh dek ngungsi cieun nya mah kuari tiket jang menghadapi pemilu dekat Singapura teh geus loba jasa
sieun dia nama pasti aya huru hara di Indonesia. Orang Indonesia dek ka mana deui? Sanajan sieun ge kumpat ka mana? Ka Singapura boga duit ge teu bisa aja meuli tiket ke Singapura. Teu bisa aja pendi dibere duit data kita ke Singapura meuli tiket tak. Coba deuleukeun di mana? Manya meuli tiket di Cimone. Ya, ka Merak sama tuh. Kula ya misalnya kula boga duit aju diajak ke Singapura aja jeung aja pendi aing mah teu jadi entah aing mah kajeun teu nyaho Singapura emang kurang mau datang aing mah kajeun kuku bage ngandalkeun nyana ka Singapura deh ka Merak atuh teu nyaho aju geus asup ka bandarana ge leumpangna ka mana nomor sabaraha tek celi datang ka nyahoon deui hese mata kula mah lamun ka luar negeri neuleukeun nu mana ya nu nyaho nu mana jelok nuturkeun nu teu nyaho sebab naon engke geus ka ditu balik deui capek kula pernah nuturkeun nya pajar nyaho atuh terus bae terus horeganan salah bener marah salah ban urang aki-aki teu marah urang capek ban adena be eta kos kitu teh mantap ilmu pelba ieu nu mana nu dipake pelba ieu nu mana dipake kudu neuleuh di lingkungan Lelah orang-orang kafir sieun ka mumin sehingga manehanana neangan jangung si urang manggeus teu kudu kikituanan tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan negara Indonesia aman, perjalananna tentrem, segala rupanana tentrem, ulah aya huru-harana naon sehingga urang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah tenang jeung tentrem, ningkatkeun derajat urang ka Gusti Allah tenang jeung tentrem sehingga urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala.